betul salat aya teh salat diajak ayo salat berjamaah yeuh berjamaah mah kitu lain mau misalkan kunaon tara berjamaah teh aya masalah naon mah jeung Allah kudu kitu mah teh aduh aya masalah naon jeung Allah sebenarnya majikan hewan jeung Allah lain kieu jelema aya aya seorang Islam aya kontrak jeung Islam masih berjalan nah kitu padahal kata ka masjid wah teh kudu galak kitu nya teh kudu galak kitu urang mah lemah lembut perintah Al-Qur'an kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantos kamari urang beres nyarioskeun cabang iman nepi ka nomor 8 tina 77 cabang iman tos kabahas 8 katos sabaraha kali 60 salapan deui enak ka salapan ya wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu kitu cek betna pangbalikan jalma muslim ka sawarga pangbalikan jalma kafir ka neraka nomor kasalapan cabang iman urang kudu ngayakinkeun bahwa surga teh pangbalikan jalma mukmin jalma muslim pangbalikan surga muslim teh kumaha tegasna jalma anu maot netepan agama Islam sanajan pernah kafir heula tadina kaya pernah kafir terus mualaf Islam nepi ka maot masih kayaan Islam eta termasuk jalma Islam gitu bakal termasuk muslim jalma alusatu wadahola fil muslimi alusatu termasuk muslim jalma doraka sanajan urang loba doraka tapi hate masih yakin aya kaislaman kaimanan termasuk muslim atuh urang bakal asup ka surga nah kumaha dorakana pamaro jahanam ngaliwat heula ka jahanam sakedeung nya nebus heula dosa ngaliwat heula 500 tahun jika ngaliwat teh kitu betul ngaliwat sakedeung 500 tahun ngaliwat ya kapan dibandingkeun jeung langgengna surga langgeng neraka teh pala yaluduna pinar moal langgeng di nerakana mulah sebelah kalinya sebatas nebus dosa unggul engke nama bakal tetap dilanggengkeun di surga eta jalma muslim pangbalikanna mun jalma kafir mah pangbalikanna teh eta ka mana ka neraka sanajan sapanjang hirup main teh iman Islam lah imanna sapanjang hirup anu waktu maut murtad manehna karena akan gitu mah gitu eta yakin keunina teh bahwa surga pitempatan jalma mukmin neraka pitempat jalma kafirnya ti Ibnu Abbas radhiyallahu an di hadis katampi Kanjeng Rasul nyarios kieu surga teh lil jinani samaniatu abwabin surga teh boga 8 lawang ai surga mah lawang teh kawas ieu kawas sakola ngajejer kelas 1 kelas 2 kelas 3 8 lawang ai neraka mah kawas ruangan bawah tanah pangluhurna pangarapna terus ka handap kita neraka mah kitu ai surga mah ngajejer nomor kahiji lawan kahiji ya namina teh surga Firdaus nya surga nu paling alus dan sifat Firdaus eueuh tertulis di lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta lawang kahiji surga Firdaus diperuntukkan untuk babul anbiya untuk para nabi wal mursalin para rasul nabi jeung rasul beda ya tepatnya jelasnya para nabi rasul di surga Firdaus wasyuhada jeung para syahid ya, termasuk Ahmad Syahid ini kayak mudah-mudahan ya intinya lamun Ahmad Syahid dia jamaah kacanak bener tadinya wal ashiya sareng katilu jalma berehan jadi opat golongan di surga Firdaus teh para nabi para rasul
para syahid sareng jalur berehan nu koret mah bayana lewat lah. Urang asup mana dah? Nabi lain, Rasul lain, syahid lain lah, lain syahid dah. Eta mah naon? Danu eta mah Fahri lain syahid kan. Berehan teu, rada berehan ieu. Mudah-mudahan urang masuk kadinya. Dina berehanana. Nah. Nomor kedua surga teh aya ngaranna surga Darul Jalal. Ya. Darul Jalal anu bentukna atau penciptana minal lu'lu'il abyad tina mutiara putih didominasi ku mutiara putih. Ieu lu'lu' teh mutiara teh. Ya. Keur saha eta? Babul musallin alladzina yakmaluna sholata wal wudu. Jalma nu getol salatna sampurna wuduna di bagian surga Darul Jalal bagian gitu. Masuk salat. Wudu udah sampurna. Insyaallah mudah-mudahan tah kok bagianana Darul Jalal gitu. Surga teh gambaranna nanya wa jannatun arduha samawati wal ard. Gambar hiji surga legana ieu bumi jeung langit satu kebing tah. Saya di surga sagede kitu. Jadi nu di surga ka hiji kan kadua teh jauh lumayan. Dalam gua surga teh gitu. Lega. Leuwih ti alam dunia legana gitu. Tah urang eta mana kaji kadua. Nah, wasalisu sareng ainu katiluna Darussalam. Darussalam terbentuknya minal yakutil ahmar, permata yakut yang berwarna merah. Untuk siapa peruntukannya? Babul muzakina amwalihim. Kerjalma anu getol zakat. Harta zakatan, tas panen zakat. Panen pare sajan cani sobe kaluarkeun ieu na infakna. Panen jagung infakna kaluarkeun. Tas kacang kadele infakna kaluarkeun. Tas ngajual hayam kaluarkeun 2,5%. Selalu dikaluarkeun infakna teh gitu. Boga penghasilan kamari barudak ya. Lebaran sok menang angpau, dan sabaraha bae? 500.000, kaluarkeun 2,5% langsung lakukeun deui. Anu kitu, usah tukang infak model kitu. Nya. Da urang mah nyaah ya. Nah, aya wajibnya kitu dong. Eta menang surga Darul Jalal. Darussalam. Nomor kaopat. Surga Ma'wa ngaranna. Surga Ma'wa terbentuk wahya minal zabarjudil akhdar. Tina permata zabarjud yang berwarna hijau. Ya. Diperuntukkan buat siapa? Surga kaopat. Amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Orang anu berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf teh nitah kabeneran, nyaram kagorengan. Aya nu loba nu di salah tafsirkeun teh. Aya nitah kabeneran mawarani nya nyaram kagorengan udah hareuseum mah. Sieun. Nah eta. Jeung kalau ban urang rajin aya kawani nyaram kagorengan. Ku kagorengan deui. Padahal nitah kehalusan ku kehalusan. Nyaram kagorengan ku kehalusan deui gitu. Ieu mah jalma teu puasa ngaliung di warung, bawa kegenir habak-habak warungna dihancurkeun. Atuh nyaram kagorengan ku kagorengan deui tah mah. Ku kehalusan. Pami teu lepat kamari Senin urang ngaos Quran. Pas aya kalimat ka perintah Allah ka Nabi Musa kan, ka Nabi Harun dakwah ka Firaun. Kalimat kieu pan. Fakula lahu lainan. Nya kalimat kitu. Dakwah Allah. Pek sok ngomong ka Firaun teh dengan lemah lembut. Ajak kana kabeneran tauhid kalimat lemah lembut ka Firaun teh. Eta teh Firaun jelema kafir bolongkotan anu geus ngaku pangeran, wani nangtang ka Allah. Nya. Cekalo kan jelema kitu ge sok lemah lembut ngajak teh. Ka Nabi Musa teh tak kitu. Aya urang karek jelema sebatas 2 rakaat saeutik bisa kata mah pada teh salat ucapna dibanting-banting ku teh dikepretan. Teu kitu lemah lembut ngajak urang teh kitu. Nya. Kunaon stigma Islam disebut goreng ke orang luar Islam teh karena sebagian menafsirkan kaos gitu. Ya. Dah wajib dina kitu. Jadi
kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jalma ayeuna urang getol salat, aya teh salat diajak ayo salat berjamaah yeuh, berjamaah mah kitu. Lagi mau salatkan kunaon tara berjamaah teh? Aya masalah naon mah jeung Allah? Kudu kitu mah teh. Aduh, aya masalah naon jeung Allah sebenarnya. Majikan nu hewan jeung Allah. Lain kieu jelema aya. Aya seorang Islam, aya kontrak jeung Islam masih berjalan. Nah gitu. Nah, kontrak kata ka masjid. Wah, teu kudu galak kitu nya, teu kudu galak kitu. Urang mah lemah lembut perintah Al-Qur'an kieu mah. Dah, udah kitu teh bakal meunang surga naon? Surga ma'wa. Lah lajengna nomor ka 5. Darul Khuldi. Darul Khuldi teh terbentuk minal marjanil asfar, tina permata marjan yang warna kuning. Marjan teh lain ngaran minuman, ngaran permata eta teh. Nya, ka permata urang menyaungan perhiasan teh ngan emas, perak sakitu we. Padahal aya yakut, aya jamrud, aya jabarjud, aya marjan, aya lu'lu. Nya, eta permata-permata teh manahal, aya safir. Aya urang menyaungan emas, perak lah palan sakitu. Tah, Sudarul Khuldi terbentuk tina marjan yang warna kuning. Urang mah marjan teh nu bulan puasa geus. Jangsa eta jang saha man qato'a nafsahu anis syahawat. Jalma nu bisa menahan dirina tina hawa nafsu. Nafsu teh lain hatina nafsu amarah wae. Keur amarah sakumaha ambekna geura-geura tahan dirina lewat wudu cek hadis Rasul. Di mana keur ambek urang keur ambek hayang meluapkan ambek tapi sasuci hayang nahan. Cek hadis Rasul gek calik kentati gek calik. Maka nafsu bakal mereda. Sareng kana wae wudu. Bab nafsu amarah terbuat tina seuneu, wudu bakal tis gitu. Nya. Da aku amarah mah nyeun keputusan moal bener, nyeun janji moal bener. Keur amarah mah gitu. Da keur amarah kana ge. Pasangan suami istri ge, geus da aing balikeun wae. Balikeun ka rumah ieu anterkeun. Da keur amarah. Nya. Aing salila mah ulah ngajakal. Eta gara-gara keur jangan membuat keputusan keur marah teh gitu maksudnya. Hanya nafsu amarah, nafsu syahwat. Terus nafsu teh nafsu duniawiyah, hayang barang beuli hayang cekot-cekot nafsu teh. Lamun ulah ke scroll. Duh, ieu beda murah sakieu mah ieu. Murah teh hiji. Aing nanti genep mah, genep kitu berarti. Nya. Tahan hawa nafsu geus tahan. Surga teh bagianna tah. Nya. Teu nemeti kana paket. Ya. Lajeng ka sabarahan? Kagenep nyaeta surga naim. Surga naim terbentuk minal fidotil baydo. Tina perak yang warna silver, putih, perak putih. Buat siapa? Babul hujjaj wal mutawirin, untuk orang yang sudah haji dan umroh. Ya. Yang ulama sama kadinya geus dadah we kadinya. Dan can namanya. Mahaji we kadinya mah katanya. Mahaji bager ka digorang ulah teh, "Yeuh, malampir ka dieu" cenah teh. Dan kada dia. Ya. Ngasaan katanya. Untuk haji dan umroh, anu haji umrah nu mabrur nya. Salajengna deui ka 7. Beres. Darul Qadar. Terbuat minad dahabil ahmar tina emas beureum. Nah, emas teh mana beureum nya emasnya. Lain paribasa beuli nu beureum, bisa beuli emas di situ mah teh. Lain koneng beureum emas teh. Jang saeta bagiana babul mujahidin jang jalma. Oh berarti ulang jubilkan si mujahidinnya. Si lain si mujahidin eta jalma anu jihad di sabilillah. Anu dek perang lawan kafir. Anu perang gitu eta bagianna surga Darul Qarar gitu. Entos? Hiji deui nyaeta ka 7na surga Aden. Nya Eden bahasa ieu mah Aden. Jang saeta alladzina yaguduna absarahum anil maharimi
Waya malunal khairat. Satu kamar ini bahas. Jalma nu daek daek nu osok meuremkeun panonna tina paharaman. Aya paharaman ngabalieun lain-lain. Aya peureum lain kitu maksudna menahan pandangan tinu haram gitu. Lain peureum teh aya nu haram maliwat peureum kieu. Lain kitunya. Jadi memalingkan pandangan tinu haram sareng waya malu khairat daek migawe kahadean. Awas. Amal hade lain amal soleh. Amal soleh mah tadi teh ya salat, zakatnya. Amal soleh. Amal hade mah amal ka sasama nya. Amal hade teu ningali ras, suku, bangsa, bahkan teu ningali agama, asal sama manusia, sama ciptaan Allah saling sayang menyayangi gitu. Dina urusan sosial mah, urusan keduniawian mah. Kan urang kitu. Da urang ka ieu ajak ka masjid, we suka urang ka gereja, ulah kitu mah. Nya, ulah kitu mah. Kan kungsi ke zaman Nabi aya kafir kitu datang ka Nabi. Sok kuring siap menerima Islam, tapi wang joinan. Kuring ayeuna asup Islam, salat, isukan Muhammad wang ieu ka ieu nyembah berhala. Dijawab ku Rasul lewat firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Kuring moal ibadah ka sembahan maneh. Wala antum abiduna ma abud. Maneh ge moal ibadah ka sembahan kuring. Kitu pagi dia tadi dijawab ayat eta. Ini teu beunang urang ayeuna joinan dina masalah ibadah mah teu beunang. Ya, dia soteh muamalah beunang soteh na kehidupan sosial kemasyarakatan, dagang, jual beli, silih tulungan. Kadang ayeuna sakola di UKI, Universitas Kristen Indonesia teu naon teu guanal ilmu mah di dinya. Eta 8 lawang surga anu bakal ditempateun urang kayaknya. Amin. Ya. Urang sagolongan, si sagolongan deui. Kakang amal urang beda-beda. Si ma ieu mah cenah getol Jakarta di surga eta meureun. Si ma alus sholatna surga itu teu naon pake mah silih-silih kunjungi. Ameng. Bebas di surga mah ngagibah ge bebas. Ya. Di surga mah geus teu aya di amal ibadah geus teu aya. Teu aya di doraka, teu aya. Atuh ngagibah bebas. Mun check out beunang, meunang goe naon lagi beunang. Nya, rek naon lagi beunang. Barudak teu sakola, teu kudu dieueuh, rek udang beurang gue. Ke surga mah nya. Nah, kan barudak ya. Us barudak lamun can baleg maot. Nya, aya kan barudak masih bayi keneh ke karuron atau non keguguran, kebaikan ari kita maut. Tah eta mah tong boroni muslim anak kafir sekalipun walaupun masih bayi can balik maut eta mah yakin bakal ka surga. Ya sepakat para ulama ya. Nya, kalimat kieu ya. Wala yadhulu bihi atfalul musyrikin bal hum fil jannah. Ya. Anak-anak musyrik, anak-anak kafir bakal di surga. Ala sahih cekalan sahih yakin. Walaupun komo anak-anak urang ngan engke di surga teh jadi anak-anak surga teh wildan ngaranna teh. Para pelayan surga. Nya, lamun urang teh mah ngahau-hauai, hayang minum, jol barudak mau nampan tina emas, mau cangkir emas, teh barudak eta nu nganteukeun teh gitu. Anu manautna keur aralit keneh sabaraha leg mata teh. Nya, keur karuron, kaguguran asal geus aya anuhan yakin bakal ka surga. Mata cek anu ngahulang mah geuning nyawa lomba dor kaki mah ning kaurone baheula teh kuringnya sih. Yakin ka surga kauron mah gitu. Nya daripada kolot lomba dor kaki cenah. Kauron we aya ayeuna kumaha as kapalang ayeuna mah lah.